Ya si Amang sinit deui. Geus kamari. Nah si Amang teh di mana? Teh gaweana teh di Jawa teh baheula. Henteu aya maaf pindah Ke mana? ke Saudi. Ini jauh anya. Ah bongan di Indonesia teh mah wae duitna mah kita jauh. Harunyo atunya guys ya. Kumaha mun teh betaheun di ditu di Saudi. Kun di dugdag, edit isuk balik sore. Di dugdag cenah. Di Saudi ka Indonesia di dugdag. Boa ebah. Parah anjir biaya. Ampun ting naik naon ti ditu anjir si Amang bolak-balik ke Indonesia. Mau naik buruk sih meureun leuheung anjir. Parah anjir. Lain bibi mah bingung ieu teh. Ka Bandung Iraha isuk. anu dipake bingung. Lah bingung we pokona mah. Aing nyaho ieu. Bi aing. Ya bi. Teu kudu loba basa-basi. To the point we. Nginjem duit bibi rek ka Bandung. Bibi butuh sabaraha? Mal duit mah loba bibi oge malah kasih nginjem. Nya terus naon atuh udah dipake bingung ku bibi naon cik ngobrol. Hareun gitu ge usah saha kolot di Ciamis kabeh. Dulur deui kumaha babaturan. Terus bibi ditu nu wau di Bandung coba ek naon. Har. Nya teu inget tuh bi. Pan bibi anu ngomong bi arek ka Bandung. Nah jadi nyalahkeun ka ece. Anjir, ieu bibi aing serempak deui wae sirahna. Antri ke optik bibi ek komplain ye. Komplain naon? Kacamata. Kan kamar teh ka dokternya. Dipariksa bibi teh. Tah cek dokterna kudu ka optik cenah. Terus? Iya geura ieu. Salah teh. Kurang minat atau kumaha? Lain. Ya geus bener teh. Eta sugan dipake ngeunaheun teh ku bibi. Ara bener tangan kacana wungkul mata nama eueuh teh Please bi. Ya, kacamata teh emang kaca hungkul ieu, kaca hungkul. Pira ku bibi anjir arek diganti panona maksudna ti optik bibi kahayangna ieu aya kaca terus aya pemataan di dia duanya. Boe bah. Parah anjir bibi aing ya. Ampun teuing teh bi kieu emang kieu bi. Teu kudu ka optik deui henteu. Kabayang anjir bibi aing diganti panona meureun kunaon atuh meureun ieu. Hah, bisa wae ieu ya anjir manuk dadali ya. Tuman mana gejul ngadoa babarawakan dina medsos. Ada kajun ami batur rapaleun urang sok ngadoa bi. Nu di mana lagi ngadoa mah tos salat. Da eueuh tugas sama malaikat macaan status WA mah. Doa tuh ke momoang ek mi HP-nya ka bibinya mun tos salat di HP doa. Mane nu salat sama disolatkeun. Bibi mah saya operasi plastik itu jay. Hayang dikumakeun di bi. Hayang dibangiran iruna kos urang bule. Tah, pindah apa daya. Mamang gawena molor. Yo bi geus mending kitu. Bi kudu bersyukur. Yo anu irungna pegek mah panjang umur bi. Oh di jay? Nya apa nu pegek mah bolong irungna teh leutik. Jadi irit kana napas henteu boros kana umur bi. Dasar budak. Jai. Naon di bi? Dia gerak. Ayo mana kumadi di sekolah hayo nyin masalah. Masalah naon bi? Tadi bu guru nelpon, cara mana ibu ligir di sekolah ngan di celana wungkul. Yo bi, pancek bu guru teh bajuna ti tadi asupkeun. Babaturan ajaib masa eutik diasupkeun bi bajuna. Ajaib mah dibuka we bajuna bi, asupkeun kabeh kana calana. Berarti aja leuwih patuh bi ti baturan ajaib ta. Oh heueuh nya. Ada kitu teh mah bu guru na atuh budak geus patut disalahkeun. Jeung bibi ke ditelepon. Jai, ai mana nyin masalah deui nya? Masalah naon bi?
Eta tukang cocokan. Kayak ai maneh meuli naon di? Mobilan Dibayar teu? dibayar kudu duitan. Ai maneh pantesan yung kudu duitnyaan karunya tuh. Batur mah keur usaha keur hese duit, mayar nu kudu duitan. Bi, kan Ajay meuli nage mau mobilan. Dibayarna kudu duitan. Mun Ajay meuli mobil asli, tah karek mayarna kudu duit asli, Bi. Dasar ada budak tilil. Omun atuh abdi ti payunnya ayo mah sareng mah. Mohon mangga. Iya abdi. Rencangan heula ieu ya taya rencang Kang. Karunya ada demit. Ngomong naon maneh bieu teh? Ngomong naon di dinya. ngabohong sia ka batu dorakal kitu hirup teh teh. Apaan tadi teh maneh teh dahar teh sakitu badengeunana aya enog, aya asin, aya daging, aya oseng teh. Ulah sok ngabohong brad, ngalih rezeki teh teh. Naon? Geus tepuguh aki-aki ieu mah anjir. Mah tepuguh. Maksudna teu aya rencang teh anjir lain rencang dengan sangu sia teh. Tuh kumaha terus? Heueuh eta nyebutkeun urang ka jelema anu bieu teu aya rencang. Pedah we urang jeung jelema nu bieu mah teu pati akrab atuh. Pan aya bahasa teh kudu dibedakeun meureun kanu jeung nu akrab kanu jeung nu henteu. Nya bahasa lemas atuh rencang teh pan. Ya, ulah sok ngahiji-hiji bahasa, Brad. Rencang-rencang seteh, batur-batur. Nah, yang pajau-pajau teuing maneh mah aneh. Patanggu kolot teh seteh. Ieu. Ieu tanda teu arti bahasa Sunda teh. Rencang teh batur. Deungeuna rencang mah di mana geus teh? Deungeuna. Se anjir aya mamatahan ka Oh nya, aki-aki. dahar. Urang ke dahar. Mana euy baturna? Mah nyari kitu seteh. Batur mah ka batur. Deungeuna mah rencang mah deungeuna seteh. Sing bisa atuh bahasa teh ye kolot. Teh. Omongan. Ya nu geus salah kaprah teh nu kieu ya. Nah, salah kaprah sih naon? Ya atuh salah kaprah atuh. Bahasa Sunda teh kitu tah. Nu salah mah maneh ngabohong. Bajakeun dahar deungeuna. Masih laing ya anjing. Ieu aing Bandungan masih laing. Jai. Naon di, Bi? Kat. Ya. Pan lawan ngobrol nage di dia Bi, nah bibi yang harupna jadi kaitu. Pan bibi nage di dia Jai. Nah Ajay malik anak kaitu. Ya, anu ngobrol mah pahareup-hareup. Bangetna nu ngobrol mah pahareup-hareupnya. Ya. Ampun teuing aing hesena. Ngarahkeun ieu nu rarepag ieu Lur. Nya bisa nya. Ya, pahareup-hareup. Dialog mah, ngobrol mah. Sok ulang ti mimiti. Siap? Saya benerkeun. Dah. Sok. 1, 2, 3, roll. Action. Jai. Kunaon eta udang sare mah jeung nu bingung kitu. Oh nya, Bi, udang sare Ajay tas ngimpil. Mun lieur kieu, Bi. Mimpi naon di mana Jai? Ajay teh ngimpi ka sakola, Bi, jajan ka kantin. Ajay kabur hudang, pohocan dibayar eta ka kantin. Ajay sieun isuk Bi bisa ditagih sakola. Heuh bayar atuh isuk. Batu duitna, Bi. Heuh ka bibi sare heula ngimpi bayar ka kantin. Nya tuh Bi nuhun nya. Heeh. Jai, antar Amang yuk ke Cigayam. Arek naon di Mang? Mana yang diantar ku Ajay geuning. Puguh tadi di WA ku Pak Aep. Aya baso beranak cenah di Cigayam. Amang penasaran euy. Nya di Mang. Heeh. Ari eta ngalahirkeunna normal apa disasar Mang? Ari Amang kapinaon di kabaso. Tapi lancek. Anjing, sarwana ieu mah jeung ebah aing mah. Ih, aing. Bukan dulur teh meni teu kanjat pisan aing mah.